saminggu ngahulang hari Nabi Khidir model kumaha jeung di mana cicingna pangahulang cepat balik deui dasar jalma bodohnya da bodoh sia tabat nyetakeun teu nanyakeun ceuk urang mak memeh ini teu nanyakeun atuh kiai ajengan buya abah kinten-kinten ari Nabi Khidir model kumaha jeung di mana meureun kitu ari nu pinter mah kulantaran bodoh leos we milari Nabi Khidir geus saminggu kakarek inget ari Nabi Khidir di mana jeung model kumaha maka si tabat balik deui ka pasantren geus saminggu rek naon rek nanyakeun saha Nabi Khidir jeung di mana ayatna ku ajengan disebutkan yen Nabi Khidir teh sok ngangge udeng hejo ngangge jubah hejo ayatna sok aya di sisi laut angkat deui si tabat dina tengah perjalanan si tabat menakan hiji kuburan tah mulai dibukakeun ieu berkah nangah hikmah di dieu bahasa hikmah ceuk para ulama al hikmatu miftahul barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. Amin. Wala mubaddilin wala mughayyirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa. Eta mah teu diaminan beureun. Hari tadi mah mugi Gusti ngamaotkeun abdi kalayan maot husnul khotimah teu dirobah mata. Amin. Ari bieu mah muji ari Kanjeng Nabi teh anu mukakeun kana perkara anu ditutup. Amin. Naon ngamina naon? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang mulia para kiai, para ajengan, alim ulama sadayana, mudah-mudahan dipanjangkeun yuswa, diberkahkeun rezeki, ditutup ku yuswa anu husnul khotimah. Amin. Hormateun simkuring yang mulia aparatur pemerintahan, hormateun simkuring ibu bapak, hormateun simkuring santriyin wasantriat sadayana, hormateun simkuring. Mudah-mudahan dina wengi ayeuna urang dikucuran rahmat, magfirah, oge ilmu anu manfaat dunya mewah akhirat. Amin Allahumma amin. Sadaajana simkuring hapunten pisan kamari meureunan di Palihandap rame ayeuna ka dieu janten dina Samulut satempat dua kali. Bingung simkuring. Biasana lamun diulem teh jarak 3 tahun mustami geus paroheueun kakarek tampil deui. Ayeuna mah kakarek ge di ditu kamari ayeuna der ka dieu atuh eta-eta keneh. Kumaha lamun geus kieu ye? Kamari haladir teu di ditu? Hadir, alhamdulillah. Kan ieu keneh. Bisi bosen sanes kunaon abdi mah moal bosen adi di ditu mah bapak-bapak hungkul jeung ibu-ibu di dieu mah ditamihan ku santriat gadis-gadis jadi moal bosen punten bilih simkuring seueur ningal ka dieu daripada ka palih dieu margi upami ningal ka palih dieu mah rada cager upami ka dieu mah merang rubina sadeuk-seuk. Hadirin rahimakumullah, rupina kadua kalina wasta simkuring tos pada terang tadi sanaos paliron sareng pori
Simkuring nami Haji Sarip Hamdani alhamdulillah di pondok pesantren Cipoek Nurul Huda At-Tafsiri anu mana di pondok pesantren Nurul Huda At-Tafsiri sate acana beureun di dieu simkuring ibarat ngadagangkeun baju di tukang baju ngabejakeun ilmu di tukang ilmu isin simkuring diriung ku para kiai ku para ajengan di dieu ahli ilmu di dieu ahli zikir di dieu seueur jalmi-jalmi anu teras emut ka Allah Subhanahu wa taala simkuring sanes ahli ilmu sanes ahli zikir sanes ahli ibadah tapi mudah-mudahan dongkapna simkuring ka ieu tempat ngajantenkeun hiji simkuring kenging berkah sanes bade ngaberkahan kenging berkah teh ieu tempat amin Allahumma amin. Simkuring pertama bade ngamotivasi ka murang kali non sababna simkuring sanes disebat ahli ilmu non sababna simkuring sanes disebat ahli ibadah naon atuh bet ayeuna lamun lain ahli ilmu bet hayang dionang bet nyumponan ngalaksanakeun kewajiban simkuring teu aya sanes dongkap ka ieu tempat dongkap ka uleman-uleman teu aya sanes hoyong terkenal sakitu hoyong naon cenah hoyong terkenal nah bet terkenal segala sabab simkuring lain ahli ibadah simkuring lain ahli ilmu jauh ka Allah jauh kana surgana Allah sugan ari ku terkenal mah sedengkeun di dieu para kiai para ajengan ngumpul termasuk para santri bilih ahli di dieu pan kete ahli surga lebet ka surga barang ningali di surga keur nikmat-nikmat emut dina malam Senin pisan pernah aya nu ngos nu namina Haji Sarip teteangan di surga eueuh di surga Firdaus teu aya naik ka Jannatul Ma'wa teu aya di surga Naim teu aya nya ka mana ieu ajengan nu bareto ngaji di teangan teh da loba doraka teh aya dina neraka piraku kusak ieu diangkat mudah-mudahan tiasanya paatan ka simkuring amin bade urang dieu nyapaatan bade insyaallah. Kenapa saya dulu sejarah neng-neng amang-amang santri aya neng-neng aya neng-neng simkuring kapungkur di pondok pesantren Miftahul Huda Al-Musri pada melan di kobong ka sawah ka kebon ka sawah ka kebon upami wengi ngahidmah ka kiai ka ajengan teh dugi ka subuh ngadamalan es sabada subuh berjamaah subuh sorogan tos ngaos angkat terus ka sawah ningang balik teh kitab leungit talaran eueuh kaleresan meureun sepuh teh ngagaduhan santri di bumi teh pas di piwarang ayeuna ngawuruk kitab teu aya ngaji teu bisa nyu akhirna nyaeta simkuring ngumpul-ngumpul di atos meseran kitab pas dibuka lieur pan ngaji mah leres teh neng bingung bisa ge al-kalamu paes lele ngaji cantimu geus hayang naon teh tah hayang kitu ya pokona mah geus beger al-kalamu paes mujair ngaji cantimu geus beger aduh bingung simkuring alhamdulillah berkah ngahidmah kanu jadi guru berkah ngahidmah kanu jadi ulama berkah ngahidmah kanu jadi ajengan upami simkuring enjing-enjing bade ngawuruk ka murang kali sanes ngawuruk lamun ngawuruk mah tiasa ngaos enjing-enjing teh bade ngaos ka murang kali enjing mungina sok ngimpen sareng pun guru jan logat naon ngalogat dina pangimpenan enjing-enjing didugikeun alhamdulillah ayeuna meureunan alfiah pinuh deui johar maknun pinuh deui teras deui fatul muin pinuh berkah ngahidmah kanu jadi guru siap di dieu urang dieu ngahidmah insyaallah sakali dipusim kuring tos diwartoskeun kamari dipalih ditupisan antara jalma bodoh jeung jalma pinter jauh bedana tos jelas yarfa a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat dina kitab irsyad syarahna jalmi anu bisa sapinah fatul muin jeung jalmi anu teu bisa bedana 500 derajat sadarajatna bedana 500 tahun lamun kiai ajengan 2 rakaat jeung jalma anu teu masanten 2 rakaat sami teu kira-kirana neng sami teu neng sami henteu sami 2 rakaat sakali di sami henteu sami teu neng teu atuh naon nu ngabedakeun ajengan 2 rakaat
dibere 500 gedong 500 derajat bari sagedong nate 500 ribu jarak nate non jarakna gedong nate 500 ribu lengkah lamun ajengan ayeuna 2 rakaat sami sareng 500 ribu imah bari imahna 500 ribu lengkah lamun henteu masantren lamun henteu ayeuna bisa Fathul Muin lamun henteu bisa Fathul Wahab lamun henteu bisa Majmu' Fatawa lamun henteu bisa minimal Nasabina dibere hiji bari leutik imahna teh cing kira-kira ngaharoyong jadi ajengan urang dieu bingungnya anjir cik bapak-bapak teh hanya akal aing teu masantren bareto matak sing soson-soson masantren nyanengnya tos katalar ya puluh entos tos cing tuluikeun wawan ao yan kuri kap dip alif ba mim si eta mah tuluikeun atuh jurumiah al kalamu dah walaf tu aya ning santri nu ngajawab tuluikeun alfiah atuh paah baru bisnani obi aksaro artinya oh itu masalah itu masalah jalan-jalan sekali di pasantren ngaji sabab beda na anu bisa ngaji jeung nu bahasa ngaji anu katalar jurumiah jeung nu teu katalar jurumiah beda na 500 tahun patak saurina hadis aya kitu nya bahasana raqatani minal alim khairum min alfi raqaatin minal jahil jalmi anu ngarti 2 rakaat eta leuwih utama tinimbang 1000 rakaat jalma anu bodoh mata mudah-mudahan urang sadayana jadi jalmi alim amin geuningan batur teh alim hoyong abdi darajat kitu hoyong jadi aulia Allah hoyong jadi kakasih Allah sanaos abdi teu pernah masantren sanaos abdi ayeuna teu pernah ngaji tapi abdi hoyong darajat model kitu tiasa kitu insyaallah lamun urang ngabdi ka kiai lamun urang ngabdi ka ajengan maka urang bakal di jajaran jalmi anu dijantenkeun wali-wali Allah insya lamun urang sadayana kantos jarah ka Jawa Timur aya makom Mbah Soleh aya makom saajana Mbah Soleh teh salah sawiosna tukang sasapu di pesantren Sunan Ampel lamun urang dia kantos ka Mbah Soleh teu urang sok jarah tara osok ayeuna jarak 9 wali songo osok tara tah salah sawios ngahidmah ka para wali teh nyaetakeun urang jarah ka makam-makam para wali mudah-mudahan urang dipaparinan rezeki ku Allah tiasa jarah ka para waliullah amin beh dituna urang jarah ka Kanjeng Nabi Muhammad nyaetakeun ka Madinah amin beh dituna urang tiasa angkat hajian ka mana ka Mekah ka Madinah alhamdulillah yakin ku hikmah eta Mbah Soleh teh seorang tukang sasapu bae di masjid barang tos lami-lami sasapu mungkin ari umur teterang tarajal malaikat Israil nyambut naon nyambut nyawa Mbah Soleh sabadana nyambut nyawa Mbah Soleh harita eta urang lemur Ampel Sunan Ampel ngerasa bingung eta anu sasapu digentos ku tilu jalmi sasapu bae di mana di masjid di kuliahan pasantren di sabudeureun pasantren ternyata Masya Allah nutiluan eta teu tiasa ngagentosan Mbah Soleh anger balala sabadana kitu kumaha ngariung Sunan Ampel sareng para santri sareng masyarakat saur Sunan Ampel cing nah ieu teh geus digentian kutiluan ayeuna tapi teh dekeun bersih geuningan lamun teh mah aya Mbah Soleh beureun lingkungan pesantren teh bersih tarajo assalamualaikum waalaikumsalam saha eta kaula Mbah Soleh Masya Allah aya naon Mbah Soleh abdi bade sasapu Mbah Soleh nepi ka bersih tos kitu maot deui barang tos maot kitu nyaeta digenti di kutiluan sina sasapu sakuliahan pasantren sabada sasapu kitu teu bersih keneh ngariung deui para santri jeung Sunan Ampel geuning teu bersih wae digentian kutiluan ge ieu teh lingkungan teh tarajol assalamualaikum waalaikumsalam saha eta Mbah Soleh geus maot 2 kali tah tarajo di Mbah Soleh bade naon Mbah Soleh bade sasapu dugi ka 8 kali anjeunna maot dugi ka 8 kali maot anjeunna ngabersihan naon ngabersihan kuliah pesantren anjeunna Mbah Soleh teu masantren anjeunna lain ajengan anjeunna lain kiai anjeunna bukan seorang ulama
tetapi ketika ngabdi ka wali, ngabdi ka ulama, ngabdi ka ajengan, anjeunna janten kakasih Allah dipaparinan karomah dugi ka pupus sareng hirupna 8 kali. Subhan. Siap santri ngahidmah ka guru, siap. Masyarakat siap ngahidmah ka kiai, siap. Lamun aya kiai, aya seseuheun torojo masyarakat, assalamualaikum kiai, aya seseuheun teu, siap teu gitu. Ah, boro urang dieu mah. Malahan ditah ka kiai. Kira-kira lamun kiai eueuh rokok rek dirokokan ku urang. Ah, boro di wae, masyaallah, jalla jalaluh. Malah di zaman kapungkur aya satu pesantren sur santrina sekitar 100-an pesantren salafiyah. Eta di pesantren salafiyah teh ternyata masya Allah jalla jalaluh aya seorang ajenganna, seorang ulama besar ngagaduhan murang kali istri gelis ngan kaleresan eta si putrana teh teu damang, kaleresan si putrana teh teu damang. Hek gelis bingung kiai ajenganana, ya Allah ieu murang kali tos dewasa yuswa 18 tahun 20 tahun tapi ayeuna teu damang keneh kinten-kinten naon piubadeun ieu murang kali, sehingga mantena ayeuna netepan istikharah. Sesudah istikharah eta ternyata ngimpen bahwa ieu anu murang kali nu bisa nyageurkeun teh teu aya deui di wati Nabi Khidir. Tos kitu bingung di mana Nabi Khidir ayeuna rek nyageurkeun murang kali ieu. Tos kitu dikumpulkeun sadayana santri, diumumkeun para santri sadayana sore eta kiai upami teh mah ayeuna anjeun bener-bener cinta ka kaula, cing kira-kirana saha anu erek panyangankeun Nabi Khidir sabab moal aya nu bisa nyageurkeun syariatna ka ieu murang kali iwal ti Nabi Khidir. Sadayana jempling bingung ek neangan Nabi Khidir kumaha, torojol ngacung saurang nyaetakeun ngaranna teh si Tabat. Nah bet ngaranan si Tabat teh eta 5 tahun 10 tahun 15 tahun masantren teu apal-apal. Yaqulu jurumiyah teu apal, Sapinah Sulam Tijan teu apal, Alpiyah ayeuna Imriti takrib teu apal, Fathul Muin Johar Maknun Mantek teu apal. Istuning ngaji 5 tahun teh iwati apal. Tabat yada abi lahabi watab. Eta we matak disebut teh si Tabat. Ngacungan pagawean si Tabat teh unggal poe nyeusehan baju kiai, unggal poe ayeuna pangnyangukeun kiai, unggal poe ka sawah pangnyawahkeun sawah kiai, unggal poe ka kebon pangebonkeun ayeuna sayuran kiai. Sabadana kitu si Tabat ngacung da tukang ngahidmah abdi kiai anu bade milarian Nabi Khidir. Terus 15 tahun masantren teu bisa nanaon. Bener ya teh Tabat muhun abdi siap milari Nabi Khidir. Kulantaran ahli ngahidmah eta santri gidi nya sok mangga Tabat teu bebeja teh naon langsung angkat digidi milarian Nabi Khidir. Barang geus saminggu ngahuleung si Tabat geus leumpang saminggu ngahuleung. Ari Nabi Khidir model kumaha jeung di mana cicingna pangahuleung Tabat balik deui dasar jalma bodoh nya da bodoh si Tabat teh nyetakeun. Teu nanyakeun ceuk urang mak memeh ini teu nanyakeun atuh kiai ajengan buya abah kinten-kinten ari Nabi Khidir model kumaha jeung di mana beureun kitu ari nu pinten mah kulantaran bodoh leos pemilari Nabi Khidir geus saminggu kakarek inget ari Nabi Khidir di mana jeung model kumaha. Maka si Tabat balik deui ka pasantren geus saminggu rek naon rek nanyakeun saha Nabi Khidir jeung di mana ayatna. Ku ajengan disebutkeun yen Nabi Khidir teh sok ngangge udeng hejo, ngangge jubah hejo, ayatna sok aya di sisi laut angkat deui si Tabat. Dina tengah perjalanan si Tabat menakan hiji kuburan, tah mulai dibukakeun. Ieu berkah nangah hikmah di dieu. Bahasa hikmah ceuk para ulama, al hikmatu miftahul barokah. Ari hikmah teh mukakeun barokah. Anu asalna tertutup bakal terbuka lamun urang perjalanan hikmah. Neng sok hikmah tara kapun guru. Sok pangnyeuseuhkeun ajukna tara. Ye. Sok pangmasakeun tara. Pangeseukeun Facebookan Gusti itu aku sebut Facebook pacebokok zaman ayeuna. Terus kitu kumaha berangkat siapa itu si Tabat dikidi-kidi sabulan manehna ngaliwat hiji kuburan
di kuburan eta teh dibukakeun si tabat mulai muka sapah di jero teh aya anu keur disiksa. La ilaha illallah, ieu disiksa sehingga ditanya ku si tabat, "Hei, naha anjeun disiksa?" "Kaula teh saha anjeun?" Jawab di kuburan, "Kaula teh hiji kiai, hiji ajengan, hiji jalma anu ngarti kitab sakala kataran. Kabeh sakada katalar ngan ku kaula eta kitab teu kawurukeun, teu kamanfaatkeun, mataku Allah disiksa." Oh gitu. Jadi anjeun rek ka mana ayeuna tabat? Apaleun kaula teh rek ka Nabi Hidir, pangmentakeun ka Nabi Hidir, tetap mudah-mudahan urang sadayana kiai ajengan dipaparinan kamanfaatan ilmu ku Allah, amin. Mudah-mudahan naon anu tos diteangan ku urang, anu tos disuprih ku urang di pesantren sing dimanfaatkeun ku Allah, amin. Allahumma amin. Sabadana kitu saur eta anu disiksa teh di jero kubur tabat, wayah nanya pamentakeun ka Nabi Hidir supaya kaula ayeuna teu disiksa di kuburan. Siap cek si tabat, digidik sabulan ngalangkung eta si tabat kana naon? Kana hiji tangkal buah anu mana buahna teh koneng, rasana amis bari rantuy buahna teh. Tos kitu si tabat cicing didinya eta tangkal buah tah mulai si tabat ku berkahna khidmah ka kiai muka sabah dina hatena langsung pisan nguping kana cariosan buah. Cek buah tabat rek ka mana? Cek si tabat rek ka Nabi Hidir. Aya naon kitu tangkal buah? Kaula teh kaula teh nyaetakeun ieu teh buah anu sakitu lobana, anu sakitu amisna. Nah ayeuna jelma-jelma beteu manfaat ngamanfaatkeun kaula ieu buah teh teu diala wae. Lamun anjeun ayeuna rek ka Nabi Hidir, wayahna pangmentakeun doa ka Nabi Hidir supaya kaula aya nu ngala, supaya kaula dimanfaatkeun ku jelema. Siap cek si tabat. Digidik deui sabulan ngaliwat ka mana tah si tabat ngaliwat kana sumur. Eta sumur ngomong deui ka si tabat, "Tabat, euy. Neng. Euy," gitu sih. Ampun ngahuleng neng ngaji teh. Sok ngaleut. Bapak-bapak tunuh teh. Ngopi. Bari udut. Masya Allah, jalla. Terus kitu kumaha si tabat teh mangihan kana cai sumur. Cai sumur eta anu tawar semu amis bari bodas. Terus kitu kumaha tah ternyata cai sumur teh ditanya si tabat rek ka mana? Cek cai sumur kaula rek ka Nabi Hidir. Tabat pamejakeun ka Nabi Hidir bahwa kaula teh nyaetakeun hiji sumur anu sakitu amisna, anu sakitu tawarna, anu sakitu segerna, tapi masyarakat penduduk teu daekeun nginum ti kaula. Cek si tabat cek eta air sumur. Jawab si tabat, "Siap, kaula rek menta ka Nabi Hidir supaya anjeun dimanfaatkeun ku masyarakat." Digidi si tabat akhirna dugi ka sisi basisir nyaetakeun nepangan Nabi Hidir, ngobrol sareng Nabi Hidir balik. Ternyata barang geus kitu si tabat didinya datang ka mana teh kana sumur nu pertama teh tos beres tan Nabi Hidir wihdeui ngaliwat sumur. Tabat kumaha cek Nabi Hidir? "Ye sumur, anjeun naon sababna? Anjeun ayeuna teu aya nu ngamanfaatkeun sabab di jero anjeun aya hiji keris, aya hiji jimat anu mana jelema-jelema didinya teu wantun nyokot cai kulantaran ningali jimat eta. Jadi aya jimat anu luar biasa." Geus kitu kumaha atuh tabat? Iwal dicopot eta jimat kaula pasti anjeun pasti seueur nu ngamanfaatkeun. Tungtungna si tabat nyopot eta jimat jadi sakti si tabat. Bisa ngapung, bisa ayeuna laut, lamun laut mah bisa jadi meulah. Lamun teh mah ayeuna jiga bisa tembus bumi jeung sajabana. Siji tah berkah ngahir mah si tabat jadi sakti. Lewat deui ayeuna ka pepohonan, cek si pepohonan tabat geus ka Nabi Hidir. Entos kumaha cek Nabi Hidir? Naon sababna kaula eueuh nu ngala buah kaula sakitu amis sakitu nikmat ieu? Cek si tabat cek Nabi Hidir, di jero ayeuna anjeun teh aya emas anu sakitu lobana sehingga jelema ngarasa seram ningali anjeun kulantaran kitu moal daekeun aya nu ngala buah kecuali emas anjeun dikeluarkeun.
nya tos kitu teh diangkat teh buahna di jero diangkat teh emasna akhirna si tabatnya saktinya beunghat nu katilu torojol ka kuburan tabat kumaha ceuk Nabi Khidir jawaban Nabi Khidir kieu anjeun teh sabab disiksa teh nyaetakeun teu ngamangpaatkeun kana ilmu ku sabab kitu teu aya di jalan iwal ti ilmu anjeun dibikeun ku kaula engke ku kaula diwurukeun ka para santri akhirna si tabat sakti nya beunghar nya bisa ngaji itulah berkahna hikmah balik ka pasantren barang geus kitu si tabat biasa we baca-baca ceuk Nabi Khidir teh macakeun ieu ngan pedah ieu ceuk si tabat teh mama buya abah ngerupina ieu murang kalih lamun tos damang teh mah kedah ditikahkeun beres tos damang tah eta kiai bingung kasaha dikawinkeun anak-anak uing anu geulis tos kitu kasaha da si tabat belet teh da si tabat miskin teh da si tabat teu bisa nanaon teh ari pas ningali si tabat nya bisa ngaji nya beunghar nya sakti akhirna budak kiai anu geulis dikawinkeun ka si tabat alhamdulillah tuh berkah khidmat mah kawin jadi pinter jadi ajengan jadi sakti jadi alhamdulillah asal daek ngahidmah ka kiai ka ajengan ka ulama maka yakin urang teu bisa ngaji urang teu bisa ayeuna jiga model ajengan katalar Fathul Muin teu bisa maham Fathul Wahab teu bisa apal Jampul Jawame tetapi urang ngahidmah kanu bisa ngaji kanu bisa Fathul Muin yakin urang bakal dijadikeun kakasih Allah alhamdulillah siap kira-kira ngabdi ka kiai siap ngabdi ka ajengan siap insya Allah nikmat jadi ajengan nikmat sabab kembali di tadi ternyata jadi ajengan mah geuningan dimuliakeun ku Gusti Allah dina waktos mulut ayeuna urang sejak ngemut-ngemut karena dilahirkeun anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing saha jalma mika cinta karena hiji perkara maka eta jalma bakal dibarengkeun jeung eta perkara almarhum Muhammad ma'aman ahabbahu ari jalma bakal dibarengkeun jeung perkara anu dipika cintana neng amang-amang santri lamun urang bogoh ka hiji awewe yakin urang bakal dibarengkeun jeung eta awewe teu di dunya di akhirat insya bisikan ayeuna mah lolobana teh putus asa urang bogoh diputuskeun aku cinta kamu kamu cinta aku I love you you love me walau you kayak love masya Allah jalan-jalan lamun geus diputuskeun teh atuh urang masya Allah sok nyeri hati leres teh neng wah leres ieu mah jiga wajah-wajah diputuskeun wajah-wajah teu laku masya Allah jalan-jalan sehingga bukan hanya manusia dengan manusia siapapun yang mencintai Rasulullah maka yakin mereka akan bersama Rasulullah pada satu waktu ketika Rasulullah dan sahabat sedang Jumatan Rasulullah membaca khutbah kumaha Rasulullah ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun jeung sajabana tos kitu ka kuping bae di payunan Paimaran aya nu ceurikna model jalmi anu diputuskeun meureunna model jalmi anu teu ditarima cintana jigana teh ngageunggeuyik ceurik di payunan Paimaran ngahingking ceuk sahabat ge sahingga nguping ka eta anu ceurik ceuk sahabat saha ieu anu lewe ceuk Kanjeng Nabi saha ieu anu ceurik masya Allah ketika itu beres salat Jumat Rasulullah dan sahabat milarian anu ceurik ka payun teh saha ceuk sahabat ya Rasulullah sahanya nu ceurik ceuk Rasulullah justru saha eta nu ceurik cing urang teangan di teangan ka payun di teangan ternyata Rasulullah teu ningal aya jalmi anu ceurik tos kitu di teangan ternyata aya dahan korma pusat ceurik dina dahan korma ditaros dahan korma ku Rasulullah dahan korma kunaon anjeun beuceurik ya Rasulullah kaula ningal anjeun unggal dinten kaula nguping sora anjeun unggal dinten kaula teras ningal lungkang langkung anjeun ka ieu tempat kaula teh indah ningali salira teh nikmat ningali salira teh masya Allah naon margina
upami perbandingan nikmatna Rasulullah jadi kakasepan bapak-bapak di dia kasep teh kasep atuh piraku geulis gitu kasep lamun kakasepan diturunkan 100% eta anu 75% dipasikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 24% ka Nabi Yusuf eta Nabi Yusuf kasepna Nabi Yusuf lamun teh mah aya nini pan dicarioskeun Nabi Yusuf hei erek jeung saha anjeun nikah jeung Siti Julaiha tarojol nini ucup puing teh Siti Julaiha tarojol budak leutik ucup abdi teh Siti Julaiha masyaallah tarojol gadis ieu ucup pan abdi teh Siti Julaiha kabeh jelema paningkun nikmat ningali Nabi Yusuf kabeh ngaku Siti Julaiha. Masya Allah bani buka sepak cing lamun urang ya mun urang jigana lamun model kasep gitu jigana teh sadesa dikawin ku urangnya Masya Allah jalan-jalan paling ku kasep Nabi Yusuf Nabi eta teh 25% kanjeng Nabi mah 75% kan anu ditinggalikeun 1% gitu tanu 100% teh 75% ka kanjeng Nabi 24% ka Nabi Yusuf 1% deui dibagikeun ka urang Masya Allah Bapak Udin kasep 1% teh terus Bapak Ucup kasep 1% teh dibagikeun ka urang 1% teh nu indah mah kanjeng Nabi nu paling indah mah mata kaya bahasa geningan tala'al badru alaina tadi kan itu wajaba syukru alaina lahida marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban saini marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini marhaban jandal husaini marhaban marhaban Masya Allah nikmat salawatnya nikmat tuh asap salawat tarah oh soknya karena main baju patro ujung eta deui tim kuring pesek-pesek nikmat salawat malahan mah aya hiji ieu aya hiji jalmi eukeur dibaan aya jalmi eukeur perjanjian tos kitu eukeur mahalul qiyam eukeur non mahalul qiyam teh kumaha salawat mahalul qiyam eukeur nangtung atuh neng eukeur nangtung kan pas marhaban teh eta teh wilujeng sumping ya Rasulullah sehingga ayat jalma cina ngalangkup jalma cina ngan keur dibukakeun ku Allah aya kitu nanya barang keur dibukakeun jalmi keur ngariung di tengah-tengah anjeunna ningali sinar gebeg barang gebeg kitu torojol kanu ngariung ari tadi sinar di tengah-tengah saha ku kiaina dijawab anu tadi sinar teh nyaetakeun panutan kaula anu disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi kaula teh nikmat hayang ningali di mantenah hayang sasarengan jeung mantenah eus cek kiai cek ajengan moal bisa ningali anjeunna rek di dunia atau di akhirat kecuali urang asup Islam dulu di dinya orang kina syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gara-gara ningal cahaya anu dongkap ketika dina marhaba Masya Allah jadi ketika orang marhaba yakin Rasulullah dongkap ngan urang mah kahalangan dia teu bisa muka sapa Kardos, siap kinten-kinten salawatan siap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Sallu ala Nabi Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi matak naon sababna tola al badru alaina wilujeng sumping tola'al badru kanjeng Nabi anu disarupakeun kana bulan alaina ka urang sadayana naon sababna sabab kaendahan ningali bulan teh pan urang tenang dina malam naon bulan purnama leres teh naon sababna ayeuna kanjeng Nabi disarupakeun kana bulan purnama
karena teu aya di makhluk anu paling sempurna, teu aya di makhluk anu paling sempurna iwati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan purnama adalah menggambarkan kesempurnaan. Dina bulan purnama teu aya katingal, katingal sadayana bulan, henteu sugan bulan sabit mapan sapotong katingal mah. Ieu mah sadayana katingal berarti bulan purnama mencempirnan kesempurnaan jeung kaendahan. Matak ditakdir ku para santri mah. Santri takdir. Subihan Nabi bil qamar bijami jamil fikulin dukirul musabah beh bahwa qamar musabah bahwa Nabi fasara an Nabi bima al qamar bibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sabilil majaz isti'arah musor aji bisaan santri sakali itu kitu teh disebut majaz isti'arah naon musarraha. Naon sebut majaz selain sabab teu dimanaan ku makna pernahna. Naon sababna isti'arah? Sabab alaqahna silih sarupaan. Nikmat jadi ajengan mah Pak, nikmat alhamdulillah. Kumaha lamun urang teh jadi ajengan tapi hayang boga ilmu mingonan, sok mingonan tara urang dieu. Bapak-bapana sok tara. Sakabeung di mana-mana oge nyapanya Masya Allah. Ibu-ibuna sok minguan tara. Sakabeung di Masya Allah jalla jalal. Pak simkuring ningal dina kitab Ihya dina sarah atawa dina tafsir lapan alastu bi rabbikum di zaman ajali jelema ditanya saencan aya dunya saencan ayeuna diciptakeun urang model kieu karek ruh nu diciptakeun Allah naros alastu bi rabbikum naha anjeun teh ngaku alastu bi rabbikum naha kaula teh pangeran aranjeun kabeh cek ku si Allah. Kumaha cek ruh ngajawabna bala muhun anjeun teh pangeran kaula. Jadi nu ngaranna jelema jalma Islam, jalma non Islam, Islam anu taat, Islam ali maksiat, kabeh hatena ngaku ka Allah. Jiga model kieu urang tara tahajud sok hayang tahajud maleres henteu? Urang tara mingonan sok hayang sakapeung mingonan maleres henteu? Urang osok tara duha sakapeung sok hayang duha maleres henteu? Jiga santri pagawean Facebook, pagawean WA-an, pagawean naon hiji di teh? Nu rame teh? TikTokan. Masya Allah, seutak seutik TikTokan. Tah istri kalau mana-mana kitu teh. Lalaki mah teu katingaleun. Baturna. Sarua pangminengna malah mending keneh ngajual beas daripada eueuh pulsa bener teu neng. Da teh Masya Allah jalla jalaluh. Akhirna balik teh bisa nanaon der ngadalil tolabul ilmi para masyarakat sadayana hayu urang ngaji sabab saur Kanjeng Nabi tolabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir. Gara-gara TikTokan teh. Salah dalil teh kitu. Masya Allah jalla jalaluh. Santri anu sok TikTokan, santri anu sok Facebookan, santri anu sok WA-an dina hatena mah iraha wing bisa katalar alfiah sok aya kitu tarane. Iraha wing bisa maca kitab sok kitu tarane. Aya neng amang-amang di dieu. Mang-amang. Iraha aing bisa ayeuna kitab Johar Maknun, iraha wing bisa kitab ayeuna Samarkoni. Aya ge ngaji Samarkoni jadi samar-samar. Dina pada hesena hayang kabeh kitu teh Masya Allah. Padahal lamun dina hikamnya bahasana ki ar-raja'u ma qaranahu amalun wa ila bahwa amniyatun. Ari ngaran roja, ari ngaran cita-cita, ari ngaran hayang pasti kudu aya amalun, aya amal, aya pagawean. Lamun urang hayang katalar alfiah, nalar alfiah, cing kira-kira lamun urang hayang katalar alfiah teu ditalar katalar moal neng. Moal teu katalar. Gusti abdi hoyong katalar alfiah tapi teu ditalar di lamun kira-kira di lamun hungkul katalar moal. Moal ucu. Kalaku mah ge keket nage moal. Lamun ditalar mah sadik-sadik kola kon. Kola Muhammadul gitu. Insya Allah
Qala Muhammadun wa ibnu Malik Ahmadu Rabbillah alaikum musallian ala nabil Mustafa wa alil musafil lisan safa wa sain wa rabbil maqasidun nabi biya tu para bilaqsu bilaqsul munjaji wa tabsutul badab biwani munjaji wa taqdiri do bikusi tai kok terus sekat itu nikmat geus kata lamun urang hayang ngatalar tapi teu ditalar dae keket moal bisa jika bapak-bapak hoyong kaci anyur tapi cicingnya di dia numpak motor henteu numpak mobil henteu lempang henteu kira-kira naon nepi moal kaci anyur moal urang hayang ka surga berjamaah tara salat tara mingguan tara kira-kira nepi moal ka surga nu kelo nu kitu teh bener nu kelo mah barat ge nya hayang ka kulon ari lempang kawet ari jelema nu kitu lieur atawa cager lieur jelema lieur engko hayang ka surga tapi pagawean teu pisur gaeun apal nu kelo pas aya eta tah buricak teh aya gelap buricak asik euy dipoto teh nu kelo nu kitu masyaallah jalan-jalan cita-cita tidak jadi sekali lagi ar-raja'u ma qaranahu amalun lamun urang hayang ka surga sok pidamel amal surga lamun can bisa karena akhirat cing amal teh karena dunya heula atuh lamun can bisa karena Allah cing amal teh karena dunya heula atuh geus karena dunya cek dina eta ilmu heula pokokna mah lamun urang teu bisa nyiar ilmu karena Allah cing karena akhirat lamun urang teu bisa nyiar ilmu karena akhirat karena dunya sebab Imam Ghazali dulu ayeuna nyiar ilmuna lain hayang jadi ulama jadi nyiar ilmuna lain menang karena Allah tapi anjeunna hayang menjadi seorang pejabat tetapi cek Imam Ghazali ilmu mah sanajan rek karena dunya rek sanajan karena akhirat ilmu bakal mawa ka Gusti Allah mata ngaji erek hayang kana naon we pokona mah urang mah ngaji mah hayang jadi ajengan silahkan urang ngaji mah hayang jadi wali silahkan urang ngaji mah hayang jadi ulama silahkan engke mah sabab ilmu bakal mawa ka Gusti Allah mata ngaji insya Allah urang kembali di kanu tadi ternyata eta tangkal korma teh ceurik bae ngaginggeun nah kunaon sekali dia anjeun teh tangkal korma beceuring itu cek tangkal korma cek dahan korma ngajawab kaula teh resep ningali sarira kaula teh nikmat ningali sarira kaula teh nikmat nguping suara salira ayeuna kari-kari lamun ke kiamah salira tos pupus berarti kaula moal ningali salira moal nguping deui suara kalira aduh abdi teh sieun pisah sareng salira teh ya Rasulullah mata abdi rek ceurik we terus kumaha atuh ayeuna mah tong ceurik mangga abdi eureun ceurik upami salira ayeuna berjanji bahwa kaula bakal disarengkeun sareng salira rek di surga rek di kuburan atau di alam mahsyar teh di surga maka Rasulullah dirinya berjanji ya Allah jadikanlah pelepah korma ini bersamaku sampai ke surga anu akhirna salah sawios anu asup surga teh nyaetakeun pelepah korma atawa dahan dahan korma asup surga gara-gara cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi piraku urang cek dina manakib tadi cek dina manakib dikupingkeun teh tadi neng bapak-bapak dikupingkeun teh manakib tadi saware dinya loba nama urang teh keur ngobrol saha anu gara-gara ayeuna cinta ka Tuhan Syekh Abdul Qadir sehingga seuneu dunya jeung seuneu akhirat moal ngabakar ka eta jalma saha anu ibadahna kana naon tadi kana seuneu alhamdulillah gara-gara cinta ka Tuhan Syekh Abdul Qadir tuh gara-gara cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangkal korma nepi ka ka surga cek geus jadi tilepkeun halo tukang sound system oh yes itu geus jadi tilepkeun cek lanjut tuh piraku deui cek halo Masya Allah korma nepi ka asup sehingga dina hiji waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj di Mekah ka masjid di mana di Mekah ka Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka halo di Masjidil Aqsa naik ka mana teu apal dinya urang Masya Allah ari film Ikatan Cinta jam sabaraha
Teh mah dunia teh apal, akhirat teh apal gitu. Nah naon. Eta naik dia naon teh lah di Sidrat di mana di Masjidil Aqsa naik ka Sidratul Muntaha aya teh batu dicalikan ku Rasulullah sareng malaikat Jibril bareng Rasulullah bade naik ka Sidratul Muntaha eta batu kiri tek badak batu nate barang naik ka luhur ditahan ku malaikat Jibril rek ka mana batu rek ngilu ka Rasulullah nah bet ngilu kaulah mah cinta betah dicalikan ku Rasulullah kaulah hayang ngilu aitos kitu teu bisa atuh ayana cicing di amung hayang ngilu baik kaulah ayeuna cicing lamun teh mah ayeuna Rasulullah berjanji bahwa kaulah di akhirat bakal ngilu jeung Rasulullah anu akhirna di dinya Rasulullah heuh batu ulah wae ngilu lah ayeuna mah kewe di akhirat bebarengan jeung kumaha dua batu asup surga pelepah korma asup surga dengan modal cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ngagungkeun urang ieu ngagungkeun naon kelahiran Rasulullah tanda cinta urang ka Rasulullah sehingga urang kenging syafaat di akhirat amin Allahumma urang terus ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah itu bapak-bapak halo ayah bapak-bapak ya Rasulullah Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi antal murtaja وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد dikarasa geus jam 10 teraskeun neng neng mah pasti teraskeun kan bapak-bapak geus bosen ningalina kamari aing jam tengah di degeus sajam lieur ningalina ge masyaallah bios diteraskeun Pak simkuring kulantaran kamarintos di ditu ayeuna simkuring kedah mutolaah deui kan mutolaah tina kitab Ayyuhal Walad neng terang kitab Ayyuhal Walad untung teu apaleun ajengan di dieu ngaraos Ayyuhal Walad ngaraos dalam tengah enakeun simkuring ngajelaskeun jadi can ya dina kitab Ayyuhal Walad kacarioskeun aya nu namina Syekh Hatim anjeunna masanten ka Syekh Sakit Al-Balhi selama 30 tahun saur guruna Jang Hatim anjeun ayeuna geus masanten selama 30 tahun di kaula cing kinten-kintena salira meunang naon salami masanten 30 tahun dijawab ku Syekh Hatim Syekh Hatim kaula masanten selama 30 tahun menang 8 faidah urang mah teu kudu masanten 30 tahun tinggal ngalaksanakeun 8 faidah eta mudah-mudahan acan manu masanten 30 tahun di dia amin Allahumma amin naon nu kahiji Jang Hatim jawaban Syekh Hatim nu kahiji ra'aitul khalq ulah nadortu khalq nadortu ilal khalq nadortu ningali kuling ila khalqi ka makhluk kabeh makhluk mahbubun wa masyukun yuhibbuhu wa yashikuhu ternyata makhluk kabeh hayang meunangkeun naon anu dipika cinta jeung dipika rindu jeung anu dipika hayang leres teu torojol ayeuna lalaki hayang meunangkeun awewe leres teu torojol awewe hayang meunangkeun salaki leres teu Pak torojol lalaki hayang beli motor torojol lalaki hayang beli sawah torojol awewe hayang beli emas
sehatim albal sehatim ternyata anu ditingali-tingali ku kaula teh kabeh ge hayang naon anu ngaranna dunia barang geus ditinggal-tinggal kitu eta geus dipika milik nu ngaranna harta nu ngaranna pamajikan nu ngaranna geus boga anak anu dibanggakeun ternyata kabeh ge kur aya nu ngantur nepi ka gering kur aya nu ngantur nepi ka bibir kubul leres urang nika cinta ka pamajikan ternyata pamajikan eta ukur nganter ka urang nepi ka sisi kubur aya pamajikan anu nganter nepi ka kubur aya nepi ka jero kubur maturan aya teu di dieu salaki anu kitu teu aya pamajikan teu anu kitu sugan aya bapakna maot ayeuna mah kulantaran nyaah ka bapana sehingga ketika bapakna maot eta budak nganter nepi ka jero kubur marengan di jero kubur aya teu nu kitu di dieu aya teu sehingga sim kuring pernah ka hiji ustad di hiji lembur aya hiji jelema Pak pamajikanana maot geus kitu dilengkahan ku salakina ruas ustad nah anjeun beut kalengkahan pamajikan anjeun nah ieu ajaran ti mana sanes kunaon Pak ustad saur istri abdi baik bapak kawin deui lah kalau bapak berani melangkahi dulu mayatmu tah sim kuring terek kawin maka dilengkahan heula we ayeuna teh kitu masyaallah ari punya teh ajaran naon padahal berek kawin deui buru-buru masyaallah jalla cek sehatin kula dipikir naon atuh anu bakal marengan ka jero kubur eueuh deui dipikir-pikir anu marengan ka jero kubur iwal di amal leres teu Pak matang saun sehatin al-bahim sehatin afdolul amal anu pangdi afdolul amali ari pang utama-utamana amal nyaeta ma eta perkara amal corona anu marengan teh corona nya ieu corona na marengan corona anu marengan itu amal fil qabri kana jero kubur wa yu'annisuhu jeung anu ngabebetah di jero kubur lain berarti urang ulah mika cinta kana dunya lain berarti urang ulah mika cinta ka pamajikan lain berarti urang ulah mika cinta ka anak ternyata kabeh ge anu urang katungkulkeun ku harta pamajikan jeung anak mah moal mawa ka jero kubur moal marengan di jero kubur anu malengan di jero kubur teueuh deui iwati amal leres anu marengan urang ke salat paling indah ke di jero kubur ketika urang pernah sujud di dunia ieu paling indah di jero kubur ketika urang pernah bersolawat di dunia ieu ketika ayeuna paling indah di jero kubur iwati ketika urang ayeuna di dunia pernah tiasa ibadah ka Gusti Allah alhamdulillah jadi kesehatan ulah salah kita ulahnya salah dikarindu anu dipika cinta anu dipika rindu mah eueuh di urang hayang ngalaksanakeun amal anu mana amal eta teh kabawa ka jero kubur insya salat kabawa ka jero kubur ilmu kabawa ka jero kubur ikhlas kabawa ka jero kubur zikir kabawa ka jero kubur shalawat kabawa ka jero kubur matang bahasa dina hiji hadis rakaatani qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha ari 2 rakaat samemeh subuh sekali di 2 rakaat samemeh rakaatani qabla subhi 2 rakaat samemeh khairum minad dunya wa ma fiha itu lebih bagus daripada dunia dan isinya naon sababna urang boga sawah isukan paketo bakal ditinggalkeun urang boga mobil isukan paketo bakal turun urang boga motor isukan paketo bakal hancur urang boga anak pamajikan isukan paketo bakal ditinggalkeun tapi salat Pak nu ngaranna salat dicatet di Lauhul Mahfuz tidak akan hilang di jero kubur ngabuturan di ayeuna alam mahsyar bakal nyapaatan di surga bakal marengan alhamdulillah siap salat qabla subuh siap nya eta atuh hese ujang hese kabeh ge hayang salat tahajud teh kabeh ge hayang leres henteu kabeh ge hayang salat rakaat qabla subuh teh hoyong leres henteu hayang nah abdi teu bisa jika kami tadi hayang nalar mah nah nepi ka ayeuna hayo ningali HP deui HP deui cek ulama kitu di mana-mana jelma dina kitab upami dina kitab Maimuniyah teh moe manehnya bukan kitab moe maneh malah aya salah maca Maimuniyah malam yastaqil khairan sabalatku syahron
sing saha maka tumpul karena kagorengan maka moal katumpul karena kalusan sing saha maka tumpul karena kalusan maka jelema moal katumpul karena kagorengan sing saha jelema cek ulama kieu sing saha jelema anu teu ninggalkeun perkara anu wenang maka bakal hese ngalaksanakeun ibadah naon wenang teh naon wenang teh mangsati naon anu wenang teh para bapak-bapak ibu contoh dunia manfaatna akhirat moal aya ganjaran tah kitu teh urang lamun katumpul kudu kitu matak bakal hese ibadah contoh nonton TV lain lah nonton TV ieu ari nonton TV kira-kira aya nu ngagaji teu teu aya jadi ganjaran moal oke neng ningali Facebook jadi ganjaran moal aya nu ngagaji teu henteu teh model kitu deui bapak-bapak lamun kuseup aya nu ngagaji teu menang lauk cenah berenang leuwih lumayan menang ganjaran teu menang lauk cenah lumayan kana mun keur kuseup sok leupas deui nya sungit leupas deui anjing sia leupas deui sok kitu geuning bahasana geuning tong ku anjing subhanallah naon cenah bae da kuseup menang nya kita kaul mamaku sabab nganyerikeun batur ngecering gitu kayak lamun pas lepas lepas anjing hirup mah kudu kumaha kabiasaan jeung dibiasakeun jadi lamun biasa kikit banget kayak lainna kikit ajing bae patakeun teh ayeuna mah pas museup pas lepas subhanallah jadi pas mau teh subhanallah berkah dina museup masyaallah jalla alhamdulillah jadi eta lamun museup teh lamun lepas di teh maca naon cenah subhanallah tah hiji ninggalkeun perkara anu wenang awas perkara anu menang jadi ulah loba teuing lain berarti ulah loba teuing nonton TV ulah loba teuing sok nonton mah ulah loba teu sok memepeh tuh mah ulah loba teuing contoh naik lamun kurang ayeuna 15 menit ningali Facebook 15 make shalawat minimal saimbangkeun lamun kurang ayeuna 15 menit ngomeh HP lamun kurang 15 tempat 15 menit ayeuna main game berarti 15 menit kurang pakai gigit astagfirullah bapak-bapak 15 menit ngalamun Gusti lamun teh mah aing kawin dikeunah jigana teh hayang kawin di teu Pak sayang cenah masalah sarua atuh jeung kuing ari kitu mah ngan sieun ku pamajikan sieun teu Pak henteu ajib gitu henteu sieun ku pamajikan ngan teu boga duit leres teu Pak tah eta mudah-mudahan urang loba duit amin saing ge bisa nyanung deui amin ai nyaan ibu-ibu molotot teh kalem moal wanieuan kala kumaha gitu hoyong beunghar teh Pak sim kuring kamari geus ngijajahkeun dina tafsir sawinya naon cenah lamun ka bumi assalamualaikum aya nu ingeteun tos kitu maca anjir parod eta karek saminggu mau di tahun aing ngaji karek saminggu matak digeyer hujannya matak geyer dewe enak ya sisi pohonnya masya Allah di bulan balik sekali di kamar di lapan temen kabumi naon cenah terang maca naon cenah gini cara balen pohon lah yang lalu biarlah terlalu kurang balikan dia atau balikan dia ayah hiji sahabat ayah hiji sahabat ngalamun baik dia torojo isi masjid jangan torojo Rasulullah ngalangkung cek Rasulullah kunaon mah hantu mang dari Rasulullah mah dari Arab lamun di Indonesia dicontohkeun kunaon mah bingung kunaon nyaeta abdi teh nyawah ku hama kebon ku hama terus dagang atuh mah nyaeta dagang teh pernah namun anjing jang modal ari pek teh barang eueuh duit teh aya kituna bener rek bingung kumaha leres teu terus enak kumaha utang numpuk gawe atuh mah eta gawe teh eueuh percaya ka abdi teh eueuh nu nitah gawe terus kumaha pamajikan baeud kira-kira na pamajikan baeud jadi rungsing teu pantes ngalamun ari salah pamajikan di dieu sok baeud ke salah kita ra geuningan ibu-ibu sok baeud ke salah kita ra ibu jawab ibu sok baeud ra oh sok ibu masyaallah balager urang dia mah serius gitu masalah orang cepet hati itu banget kebekin teh Allah jalan tapi sakabeuk sok seri sakabeuk ari seri wae taur mau jadi nu gelo masalah seri wae pamajikan teh di dia mah masyaallah tos kitu bingung eta bingung jelema
Oh gitu ya Rasulullah, oh gitu nyamang muhun, kumaha atuh lamun tos kitu. Ayeuna mah cek Rasulullah bacakeun ieu beres dibacakeun sabulan bingung keneh wae. Ngahuleng we teh jelema. Kunaon ieu teh bingung keneh wae. Bingung seueur teuing acis ya Rasulullah. Da jelema mah dibere duit bingung, teu boga duit bingung. Teu boga duit bingung eueuh jang meuli, teu ayeuna geus loba duit bingung jang meuli. Melikeun dibelikeun kana motor teu cukup, kana sepeda capek, kana mobil komo pisan bingung rek dibelikeun. Sahingga cek dina riwayat eta dina tafsir sawi eta jelema beungharna lamun teh mah sade KN 2 KRT dibere manehna teh nanggung jawab dahar sore maka hartana moal beak dina pada beungharna. Masyaallah. Amalkeun nya naon sih nu dipasikeun eta ku Rasulullah ka sahabat. Ternyata cek Rasulullah ieu lamun asup ka imah maca assalamu alaikum. Osok tara bapak-bapak di dieu. Sakabeuh di kitu aya mah komo aya motivasi ya. Ngantos maca assalamualaikum maca kulhu sakal. Jadi orang asup assalamualaikum kulhu sakali. Lain kitu. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beres. Terus gitu keluar imam alas ya poho bedog asup deui assalamualaikum gitu baca di kulhu keluar di alah anjir HP euy balik deui assalamualaikum baca di kulhu setiap lebet ka bumi maca assalamu alaikum. Terus gitu maca kulhu wallah sakal yakin eta bumi bakal berkah insya Allah. Jadi sok piraku atuh samulun mah ayeuna amal eta teh insyaallah. Keun kemada geus apal urang masalah rezeki mah geus diatur ku Allah jadi maca salam teh karena Allah. Maca qul huwallah teh karena Allah, karena dunia heula, karena akhirat oge terakhir bakal ikhlas karena Gusti Allah. Lamun teu aya sasaha di bumina kumaha atuh? Saur Rasulullah, ketika tidak ada satupun orang di rumah, maka niatan maca salam ka kaula. Jadi lamun kiamah pamajikan urang keur teu aya, anak urang keur sakola, pamajikan keur di sawah, di imah teu aya sasaha, tetep maca assalamualaikum ngan niatan maca salam ka Rasulullah. Hiji berarti anu dipika cinta teh iwal diamalkan hese amal teh tinggalkeun perkara anu menang moal bisa salila ka perkara anu menang cing atuh saimbangkeun sakapeung ngalamun sakapeung maca istighfar. Lamun urang ayeuna 15 menit ngalamun 15 menit bandingan ku maca istighfar jeung shalawat. Nu kadua ceuk ulama di mana-mana jelma sarena masih keneh mawa dosa maka jauh jelma eta bisa hudang subuh. Masya Allah. Jadi lamun sare mamawa dosa bakal hese hudang sandi di hudang jam sabaraha? Jam 8 jam 4 ajib ayo lalaki sab jam sabaraha neng? Jam 8 heuh sarua di ditu ge. Masya Allah. Jam 8 jam 8 takol-kokol sing kariceup rek ngaraji. Masya Allah. Tapi ari santri mah aya dalilna tetenya. Aya dalilna masalah asal kasarean geun we. Tong dibejakeun dalilna bisi teu gampang. Di zaman Rasulullah matak santri mah kalau make aya dalil, sadayana aya dalil. Lain dalil di hukul, lain dalil di YouTube, lain dulu dalil di WA, lain dalil di Facebook, tapi dalil atas nepi di guru-guru nepi ka Rasulullah. Sabab dina kitab Jamiul Asanid as-sanadu minal binadini arisanat teh dina agama. Jadi urang lamun ngaguru kudu boga sanad, lamun urang ngamalkeun agama kudu boga sanad, guru nasaha nepi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji kadua cek Sayyidina Hatim Sayyidina Sakik Al-Balhi Hatim cing eta nu kahiji. Ari anu kaduana naon? Kaula ra'aitun nasa ra'aitul khalqa. Kaula ningali ka makhluk. Tos kitu ayeuna yubadiru bi muradi anfusihim. Manehna ngamaksud atawa buru-buru kana perkara anu dipikahayang ku nafsuna. Terus deui ayeuna ngalaksanakeun kana perkara ahwalihim kana naon-naon anu pikahayangna. Sedengkeun pata amal tuluy mikir-mikir kuring dina Al-Qur'an, fil Qur'an dina Qur'an
Wa amma man khafa maqama rabbahu wa nahan nafsa 'anil hawa. Jalma anu sieun ka Allah mah nyatakeun jalma anu ngeker kana hawa nafsuna. Masya Allah. Hayang ulin santri dikeker cek urang teh beureun kieu mending keneh nalar alfiah daripada ulin. Hayang bobogohan dikeker mending keneh aing sholawat daripada bobogo. Tah gitu. Asa mending keneh ayeuna zikir sabab ditinggal dina kitab tafsir sawi keneh dina sarah Ki Anatul Talibin sing saha jalma maca wallah ba'da subuh 70 kali ya ba'da subuh 70 kali maka Allah bakal ngajabah naon nu dicita-citakeun di dunia jeung di akhirat. Sekali deui di mana-mana jalma maca wallah 70 kali pada subuh maka bakal naon anu dicita-citakeun rek dunya rek akhirat bakal dijebak Allah. Amin Allahumma. Siap dilaksanakeun siap henteu kitu. Wa nahan nafsa anil hawa ngan hese teteh leres teu Pak kira-kira nah hese teu nahan hawa nafsu. Contoh cek dina hate aya rana itu wujudna ditingali urang dimereukeun teh hese hayangna teh beuntak we bener teh Pak. Teu sarua jeung buying teh kitu mah teh masyaallah. Hayangna teh dideuleu we eta teh masyaallah dituturkeun ka hayangna teh. Masyaallah mata cek Imam Ghazali nafsu aya 7. Hiji nafsu amarah, kumaha nafsu amarah teh kana pidoraan teh mah poe. Ceuli hayangna doraka, panon hayangna doraka, letah hayangna doraka, minimal letah masuk ngomongkeun batur biasana teh. Ibu-ibu masuk tara ibu-ibu pasti cenah balik ini dia ngomongkeun mu balik yakin aing mah aya minimal nanyakeun geus kitu mah terus nafsu ka hayangna. Oh kulantaran urang teh masyaallah jalla jalaluh da lain setan hungkul aya nafsu aya musuh dalam selimut etakeun hawa nafsu berat. Ari setan mah maca Allahu akbar nyingkah setan Allahu akbar nyingkah setan. Ari nafsu mah tuluy-tuluy ya. Coba ditinggalin anjing lamunnya setan hungkul anu nitah ka urang dina bulan puasa cek keterangan setan dibeungkeut teu. Cek ajengan setan dibeungkeut teu. Dibeungkeut tapi urang kosong salat duha tara dina bulan puasa. Arti setan eueuh tapi salat duha tara. Urang kosong tahajud tara. Udang langsung daang deres teu. Tarawih ge bari hees pan urang mah masyaallah. Quran sok tamat tara dina bulan puasa. Paling banter nepi ka wa minan nasi may yaqulu amanna billah dekadinya. Aya balik teh wa bil akhirati hum yuqinun. Naon sababna? Atuh pantesnya hiji aya nafsu kadua setan ngalatihna 11 bulan. Jika apal mikisan cing lamun tergelut mikisan kosong asup tara pelatihna ka jero ring. Tara di luar we teh kitu. Naon sababna urang dina bulan puasa hese keneh ngaji Quran, hese keneh salat tahajud, hese keneh berjamaah. Naon sababna? Padahal setan eueuh atuh 11 bulan di Sawal nepi ka naon teh Rajab. Geus Rajab teh naon? Rewah dilatih ku setan. Tong salat duha mohon, tong tahajud oke gitu masa. Tong ngaji Quran yes cek urang teh kitu. Pas bulan puasa teh setan digantung dibeungkeut lu teh. Tong salat tahajudna oke cenah teh kitu. Geus 11 bulan dilatih ternyata nu sabulan eta geus terlatih urang tara ngalaksanakeun salat sunat. Beres teh. Naon sababna salat wajib hese? Lohor hese, asar maghribna lumayannya, isya hese, subuh hese pisan gomo deui eta mah masyaallah jalla jalaluh. Keterangan cek ulama kieu man tahawwana ala sunnah fatahawwana alal wajib. Sing sajalma nu ngalalawarakeun salat sunat biasana sok ngalalawarakeun salat wajib. Mata digeder teh hiji tinggalkeun weunang, kadua laksanakeun salat sunat insyaallah wajib bakal dur cong. Naon cenah? Dur cong, dur cong, dur cong. Jadi dur teh pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat buru-buru urang. Allahu Akbar, Allahu
Di dieu nu adan juga gitu teu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aki-aki atuh. Hoream teh ka masjid ge asa begitu nu urang teh. Mata genti ku pemudanya. Ngan pemuda teh pernah dicepeke aya nu adan pemuda lain santri di masyarakat. Hayya 'alas shalah, Allahu Akbar. Masyaallah jalan-jalan Gusti nu agung. Aya kitu najeun ku pemuda kitu adan teh nya. Katakeun ku bapak-bapak nu geus katalar. Bapak-bapak sok adan. Sayyidina Bilal tukang adan sehingga ku Rasulullah kakuping senalna Sayyidina Bilal aya kokotoprakan di mana di surga. Cek Rasulullah Jibril nah bet kakuping ayeuna ieu sora sapatu saha sora sapatu Bilal. Masya Allah naon sababna salah sawios kautamaan Bilal teh kosok adan matak sati aradannya meme subuh adan ulah ku aki deui jam 3 teh dionyingakeun ka masyarakat untuk kantun tilu. Naon untuk kantun tilu? Oh, waktu tabuh tilu jadi untuk kantun tilu. Masyaallah jalan-jalan. Ayo ganti ku para pemuda ya sadayana. Naon sababna? Pemuda akan lebih hebat. Subhanun. Hari ini pemuda, besok akan menjadi pemimpin. Hari ini mungkin kita pemimpin keluarga, besok akan jadi RT, akan jadi RW, akan jadi lurah. Nanggung ka sakalurahan. Masya Allah. Siap pemuda, siap? Yakin siap? Harus siap. Urang rek naon wae nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Urang geus aya bagianna santri teh kabeh jadi kiai, nu sakola kabeh jadi guru jeung jadi dosen, aya bagian masing-masing. Ngan santri yakin di masa depan kudu siap jadi menteri, kudu siap jadi aina profesor, kudu siap jadi kiai, kudu siap jadi ajengan, mata kudu sagala bisa santri insya nafsu kabagi 7 hiji nafsu amaroh terus perangan nafsu amaroh. Naon sababna? Lamun nafsu eta ku urang dilaksanakeun ke dicuci di akhirat ku neraka Allah naudzubillahi min. Terus diperangan hayang maksiat tahan abdi mah maksiat dituluykeun tahan maksiat dituluykeun tahan emut Allah ngadauh dina Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bismillahirrahmanirrahim alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Urang beuki doraka unggal poe leres teu Pak entong putus asa hirup simkuring ahli doraka simkuring ahli maksiat entong kudu putus asa. Urang mah pinarakaan terus urang berjuang maksiat istighfar janji Allah alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sing saha mah anu bener-bener berjuang alladzina jahadu fina dina jalan kaula lanahdiyannahum subulana, maka yakin Allah bakal nunjukkeun kana jalan kaula. Kebaida tempatna dunia mah subhanallah dina berita dina cerita dina kitab upami telepat dina uskur aya jalmi anu geus pernah mayahan 100 jalmi hayang tobat dihampura keneh ku Allah tobat. Aya jelma ahli jinah nepi ka kumaha geus kitu hayang tobat dihampura tobatna ku Allah. Sampurang sanajan ahli maksiat ayeuna teh Gusti geus capek abdi maksiat teh Gusti abdi teh capek istighfaran maksiat istighfaran deui besok lusa urang bakal loba istighfar. Nadina kana loba keneh istighfar itu tinggal maksiat terus istighfar maka maksiatna eueuh anu aya tinggal istighfar. Alhamdulillah lanjut maka geus eueuh nafsu amarah bakal jadi nafsu mulhamah bakal nafsu ayeuna nafsu amarah nafsu lawamah saeutik tuh terus istighfar mah nyaeutikan ayeuna maksiatna rada kalobaan ibadahna tapi seimbang keneh. Lamun geus terus-terusan gitu yakin bakal jadi nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah teh kumaha? Nafsu ketika ayeuna urang ngajalur lain hayang kana maksiat, hayang kana ibadah, geus nalar hayang zikir, geus nalar hayang salat, geus nalar hayang shalawat. Pan shalawat aya shalawat Syekh Khalil Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat santri tah ya Allah salawat sinareng salam mudah-mudahan ka kanjeng Nabi salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan ku salawat eta jadikeun abdi ahli ilmu dina masalah ilmu dohir jeung ilmu batin
ilmu dohirna ilmu fikih, ilmu batina ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Wa tahsyuruna biha bi ibadika sholihin, jadikeun wasilah sholawat eta abdi digembelkeun jeung jalmi-jalmi anu saleh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sholawat sina sholawat yang mudah-mudahan ka keluarga Kanjeng Nabi, ka para sahabatna, wasallim sareng mugi Gusti nambihan kasalamatan ka keluargana sareng ka sahabatna. Masyaallah. Terus biasana cantik kitu. Lamun urang geus ngajauhan perkara anu enam, lamun urang geus ngajauhan perkara anu maksiat, maka bakal timbul nafsu mulhamah. Hayang nanti ibadah geus nalar, hayang ngaji Quran, geus ngaji Quran, hayang ngaji, geus ngaji, hayang ngapalkeun, geus ngapalkeun, hayang salat, geus salat, hayang wiridan terus we kitu. Geus nalika kitu nafsu mutmainnah tenang. Timbul ayat nu tadi anu waktos dibacakeun dina manaqib, inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Saestuna wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, eueuh kasieun, eueuh kahariwang, eueuh kasieun ku eueuhna duit, eueuh kasieun ku rugdugna sawah, eueuh kasieun ayeuna eueuh kabingung ku camberutna pamajikan, eueuh kasusah ayeuna ku sagala hadiah dunya. Kan kurang mah dunya teh masalah bingung jeung susah teh lain ku Allah disaranekeun kana duit leres teu. Pacak cek Kanjeng Nabi, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Artina lamun secara umum ulah rek bingung, ulah rek susah ku makhluk, bahagia mah ulah bahagia ku makhluk, bahagia mah ku Allah hungkul. Urang mapan bahagia teh diatur ku duit, aya duit bahagia, eueuh duit bingung bener teh. Aya ayeuna aya piduiteun bahagia, eueuh piduiteun bingung. Sawah erek ayeuna, sawah ayeuna subur makmur, urang bahagia. Sawah ayeuna kunaon teh? Ku hama urang bingung. Pamajikan seuri urang bahagia, sama pamajikan camberut urang bingung. Jadi urang mah kabingung jeung kasusah teh masih keneh disaranekeun ka jelema leres teu. Padahal tadi bahasana la takhaf wa la tahzan innallaha, wali mah bingung teh poho ka Allah bingung, nyeun maksiat bingung, matak bahagia teh ku Allah, hirupna teh tenang para wali mah nikmat. Para wali mah sabab makhluk geus teu naon, geus teu ngatur ka dirina, nu ngatur kur Allah hungkul. Kumaha hayang bisa kitu? Eta tadi jauhan nafsu amarah, lewat kana nafsu lawamah, naik kana nafsu mutmain mulhamah, naik kana nafsu mutmainah tenang hirupna teh. Tah hirupna jeung Gusti Allah. Sabadana kitu aya di nafsu radiyah, ridho kana naon anu geus dibikeun ku Allah teh nikmat. Erek duit loba nikmat, erek duit saeutik nikmat, erek santri loba nikmat, erek saeutik santri nikmat. Simkuring ya hiji ieu ka santri ieu kapungkur aya kiai ulama ajengan badag ilmu sagala bisa, masya Allah sagala bisa. Ngan pas balik ka imah teh eueuh santri hiji-hiji acan nepi ka di payunan bumi ngahuleng bae. Mang lamun aya nu ngaliwat saha jalmi, mang masantren ka dieu pan kieu teh urang teh kaluaran pasantren terus nepi ka kitu. Nepi ka eueuh nu masantren hiji-hiji acan. Dina hiji waktu torojol aya nu masantren saurang, di dinya nepi ka eta ulama, santrina hiji nepi ka jadi ulama besar. Santrina hiji nepi ka jadi kiai besar, santrina hiji jadi ajengan besar. Siapakah orang besar tersebut nu jadi kiai santri ulama nu tadi? Nyaetakeun Imam Nawawi. Masya Allah, Imam Nawawi. Ari Imam Nawawi teh nyaetakeun mujtahid fatwa. Kan aya mujtahid mutlak Imam Syafi'i, terus Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Aya di sahana pun ka bawah Imam Nawawi sareng Imam Rafi'i. Dina masalah usul fikih at-ta'arudu baina Nawawi wa Rafi'i, kudiman Nawawi wa Rafi'i. Di mana-mana pabentrok antara Imam Nawawi jeung Imam Rafi'i, maka payungkeun Imam Nawawi. Ngan sok aya jalmi ajengan sabelah ka Imam Nawawi, sabelah ka Imam Rafi'i. Pasya ajengan pasiakna bedana pendapat ajengan bakal jadi rahmat. Naon sababna? Bakal jadi rahmat, jadi kanyah, jadi mudah beragama teh. Cek Imam Rafi'i, cek Imam Nawawi teu meunang awewe berjamaah tarawih kaluar, cek Imam Rafi'i kengeng. Tuh, geunahna kitu, mata cimpuring ngagaduhan kitab ayeuna
ikhtilaf baina Rafi'i wan Nawawi, ikhtilaf baina Nawawi wa Rafi'i. Nikmat roh cek ulama kieu di mana-mana nurut ka ulama yakin bakal salamet dunya dan akhirat. Hiji nafsu rodiyah ridho kana naon tah saha atuh tadi ajengan anu sandina kudu hiji-hijina teh kitabna sok dibaca ku urang, kitabna sok diaos ku urang, teu aya sanes eta kiai ajengan ulama teh nyaetakeun Imam Ibnu Malik anu ngaran Alfiyah. Nu ngaran Alfiyah muridna hiji nyaetakeun Imam Nawawi. Mata sing pede urang balik ka imah paduli santri hiji atawa loba yakin urang hayang ngamangpaatkeun ilmu. Nafsu rodiyah ridho geus kitu mardiyah. Geus di mana-mana nafsu geus lebih jadi mardiyah. Naon nu ditingali dipikari ridho ka Allah, naon anu di kuping dipikari ridho ka Allah, setiap lembang dipikari ridho ka Allah. Geus beres nafsu mardiyah, datang nafsu kamilah sempurna. Itulah dua anu bebenangan sehatim anu ketika masantren di Syekh Saking Al-Balhi sadayana 8. Mudah-mudahan sanes waktu kurang biasa ketemu deui. Amin Allahumma amin. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.